ngaji bisa nu sare ulah dudangkeun simutan karunya bisa supangin bisa sinaret tripo bisa sinaret bawar kamari tiapan dijelaskeun sinaret lobarna pan kudu ku kajohaneut bae waduh ritu pan ayo mangga orang kawitan urang ngaos dina waktu ayeuna sameme di kawitan Abdul luhu sarobun kautaman memeh ngaji eta minum heula gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Babul budgi utawi ikilaiki iku bab kang tetep ing dalam mertalakeun budu. Asluhu ay hadal babu fi bayanil budgi. Jadi dina ieu bab teh ki musonif bade nerangkeun mang pirang-pirang budu. Nah, ieu bab budu teh geus ilahar dina kalangan santri mah. Ya terutama abdi ge boga ieu budu mah. Engke loba omong bae kitu lah ai berusaha datang. Mana saur ki musonif pal budgu salah satu aksamin mangka utawi buduk iku telu sakehe duman. Balsun wadawa uhakatun gurisat alal makanil balsi. Balsun sawiji balas bogo wadawa uhakatun utawi ubare balas bogo katpun iku daun katepeng. Katepeng doh kumata daun katepeng. Jadi saur ki musonif nu kahiji buduk teh nu disebut buduk kasutkeun kana buduk nu kahiji nyaeta balas bogo. Kumaha teh balas bogo? Nu apal kana balas bogo dong kumaha? Bisa nu apal ke bejakeun bae dina kolom komentar. Sebab kula mah teu boga balas bogo mah, aya ge balas lajak. Wadawa uhakat pun utawi ubare balas bogo katpun iku daun katepeng. Jadi ceki musonif lamun aya jelma anu balas bogo dina awakna baik di mana bae baik dina jubur, dina papalangkakan atawa dina awak sakujur awak ubarna eta eueuh deui iwalti katpun daun katepeng. Nah, kumaha cara ngubarana ceki musonif gurisat alal makanil balsi dan gosok ia katepeng ala makanil balsi ingatase tempatnya buduk. Jadi ceki musonif eta burisat digosokkeun ta si daun katepeng ala makanil balsi ingatase atawa kana tempatna balas nu tadi teh ya. Mungkin jubur atuh gosokkeun kana jubur. Mungkin punduk atuh gosokkeun kana punduk gitu. Aya nu para mata lamun balas geus napel dina leang tai. Waduh. Satrasna saur ki musonif wasani hahiprun wadawa uhala jul kauni ulipas ala sa'ri roksi tanazala. Saur ki musonif wasani hahiprun utawi kaping done duman atau kana salah satu aksamin bae kalau hiprun iku hapur laja wadawa uhala jul kauni utawi ubare hapur laja. Al-lajul kauni iku laja kang koneng gulipat ala sari roksi den popolkeun ieu laja kang koneng ala sari roksi ingatase bulu punduk tanazala mangka sasampoyongan sira. Jadi ceki musonif buduk anu satrasna nyaeta nu kasupkeun kana buduk hiprun nyaeta hapur laja. Kumata cara ngubaran hapur laja wadawa uhalajul kauni. Ari ubarna hapur laja eta eueuh di jalan eueuh di ubar iwalti lajul kauni nyaeta laja di bae tapi lajana lajul kauni laja anu koneng. Kulipat ala sa'ri roksi. Kumaha ngubarankeuna eta si laja anu koneng teh cek ki musonif ieu ki musonif dina kitab ieu teh nyaho ki musonif nu mana bae aku lagi. Nyawa maki musonif ngaco mereng teh nyawa ki musonif nu mana boa.
ngan gulipat ala sa'ri roksi ciki musonib dipokolkeun eta silaja koneng ala sa'ri roksi kana bulu punduk ka dieu yo beak gitulah dipokolkeun tanazala maka urang bakal sasampoyongan natijah natina dipokol kulaja nu koneng teh jelema anu hapuran lain mah cager kalaka sasampoyongan. Nah, saterasna saur ki musonib puasa li suha karipun tati. Karipun tati. Puasa li suha karipun tati lan utawi kaping tulune aksam, lan utawi kaping tulune duman karipun tati iku kurap tutut. Lah, dong kumaha di teu kurap tutut. Bisa anu nyaho kana kurap tutut, komen bae di kolom komentar. Wadawa uha labul banti utawi ubare kurap labul banti iku lebu bentang tujilat ala sa'ri dakari dan pupruk ieu lebu ala sa'ri dakari ing atase tarang kanyut. Jadi saur ki musonib budug anu katilu dina ieu kitab nyaeta kurap tutut. Wadawa uhalabul banti ari ubarna urap kurap tutut eta lebu bentang. Anjir, lebu bentang. Tujilat ala sari dakari dipuprukeun teh si lebu bentang teh kana tarang kanyut ka dieu ya. Puprukeun. Pal burugu mangka ngagurubag urang. Pal burugu mangka ngagurubag urang. Pasoro konitun maka dadi sira konitun iku wong kang gelo temenan. Jadi ceki musonib dina ieu kitab dijelaskeun lamun eta si jelema boga panyakit budug tah budugna teh kurap tutut diubarana ku lebu bentang pasoro konitun maka eta si jelema bakal jadi jelema nu gelo panggelo-gelo jelema kitu tah para sadayana. Paminten eta sakitu saterasna tambihun utawi iki laiki iku sawiji warning wallahu a'lamu bishawab.